Astagfirullah. Aing mah eta mana geus di mana ya? Koloyong emon. Lain urang nempokeun di kajauhan kunaon ulang-ulang wae. Lain nya kebenaran pisan ya urang ya. Meureun. Teh, duiteun lain. Kudu duiteun lain. Saya 2 bulan tetep ngancipkeun anak ngontrak. Kontrak nadi Ya anu juragan kontrakan teh ya. Kudu kieu tuh. Ternyata cuma goreng longkok. Ya. Nanti rata ya teh. Waduh. Kami halus kesal nama ya kesal ya. Anu boga kontrakan. Pulang anjing ke kontrakan aja naon maksudna eta geura anu boga kontrol. Heuh kontrolan wae unggal usik geura geus kadina geus. Urang teh sama mah aya teh kadua leutik kan nu ngontrak di dinya teh. Kontrak eta teh paling bogoh meureun. Lah lain sing ieu itu Kikir kieu wae. Kumaha urang kerjasama. Maksudnya kumaha? Urang teh sabenerna mah ka juragan teh pamajikan aku geus euy anjir. Anu boga kontrakan. Mane mau gede kan nu. Pamajikan anak nyawa Heuh sorangan. maksudna teh kanu eta ka pamajikan anu boga kontrakan. Heeh. Lulus teh. Yang geus kieu Bogoh urang euy. ya geus. Ya kerja sama wae. Kumaha. Wae aing urang hileud dan sun kumaha hileud pamajikan teh. Gabrukan hileun. Bukan hileud. Saya di ieu lah di papanas gitulah. Oh, Eta kitu salaki mah. Nah, itu benar. heeh. Urang namanya. Urang lain diadukeun maksudna urang digoreng ge lah. Itu papanas lah kumaha kitu eta. Salaki dinya anu randa nu ngontrak dinya wae gitulah. Kumaha urang ka ditu. Mana benar. Yang mana kan itu kontrakan. Urang meureun rumah di Taimana kitu. Mana benar itu. Anjir hayang nu ngontrak dinya teh. Urang teh teu nyaho euy. Alus nu ngontrak. Tapi mah tong hayang awas ya. Buat eta pamajikan anu boga eta si bos teh ya. Nah, kumaha ge supang gitu. Kudu hasil orang pokona mah. Bener. Hei lah, urang mangkat. Kalah. Kumaha teh heula lah nya. Urang itu ayam tadi paraban ongko can di depan. Nya. Siap nya. Awas ulah. Iya. Ulah gagal. Yuk. Aemon. Iya, nuju nyiram kembang. Pada ke mana? Henteu among we ka dia. Oh. Nyari itu kumaha betah henteu gitu dia. Alhamdulillah, ah. Tariisnya di dia mah nya. Mohon. Beda di Jakarta mah, aduh panas. Asan Jakarta teh. Mohon di Kebayoran. Oh di dinya. Panas pisan pan di ditu mah. Nya di mana sih raosin ada caket gunung gitu ya. Tah kitu kubuan teh seneng ata abdi mah hoyong di dieu teh. Aya nu tiis-tiis kitu. Ada ngopi acan? Geus sanes ya pi caloskeun teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan mana dia? Pak, henteu. Pak cari Pak. Biasa dia Pak. Naon neng? Emon. Ya, sahur nama cenah hoyong bade ameng, Pak. Di depan kontrakan saya, Mon. Mohon Pak, ini terang di ge. Jadi kan ya kudu permisi heula tuh, tidak boleh begitu, Mon. Henteu memang jo ieu langkungnya nya. Sebenarnya teteh yang ngobrol gitu Nah, Pak. maksudnya kan bisi aya pandangan-pandangan buruk di batur. Henteu sih Pak, ya memang nya ngomong biasa dan jadi kelebet tadi ge. Yang jadi rantos we Emon mah. Mangga we heula lah gitunya. Abi mah kan boga kontrakan. Kamar mandi etana Ya tuh. hilang. Ya. Bios tuh kok abdi Pak di. Tekedah sakuyang. Ya tuh gitu Pak nya. Mohon. Mangga Pak, tuh kalau Pak tinggal di sana yuk. Awas. Kamar mandinya. Curiga si bapak. Lihatin. Kurang bejakeun ka si ibu namanya.
Aing tadi ya. Iya ambok dibawa kontrakan ya. Ambok dibawa kontrakan. Aing curiga ya. Mah eta bawa kontrakan. Kajero jeung nonton teh. Asup duaan. Iya, bisa mah. Oh si ibu nak, mau juga anak. Cocok aing peluang aing saksi gimana? Geus pokona mah maneh hasil. Aing hasil. Anjir. Punten. Dijenan, Bu. Nuju sasapu. Naon? Kayak peryogi we, Bu. Salik. Punten ya. Nya entong kalau bisi ayap nu teu paru. Nya tuh di aya curiga. Kumaha naon teh? Anes kieu. Abi teh nya. Ibu teu gaduh sugan aya kerta curiga itu ka bapa naon. Curiga kunaon? Biasa wae ibu mah. Abi teh nya sering ninggal gitu. Nya. Si bapak teh nya pan aya nu ngontrak anyar. Randa teh. Randa eta teh aya da ka ibu kan ka dieu heula bebe Mohon. jaheula. Nya teh si bapak teh enggak engine sonten ka dinya wae. Nyepeun eta mah aya keperluan naon ke bisina nagih hutang Oh, naon. mahnya keperluan enggak iya kadinya wae. Udo naon teh. Geus biasa pasti bapak mah kos kitu jelemana. Mama teh ieu curiga pisan ambe eta. Curiga lah gitulah. Maneh mah awas bohong sia. Astagfirullah. Terus buat si bapak. Bisi ya, Bu. Kamu bisi wong si bapak. Nyarios bisi ka anu hade kan eta. Terus maneh mah sok macam-macam nyar kepe pas saya geus dumuk si bapak masuk awas kitu. Ibu maneh. Aya perlu naon we. Terus semangat ka ditu bari lagi keur beberes ye. Ini ibu curiga pisan salakin enggal karana oge. Duh. Kayaknya kerasa, Bu, tak awas. Kali itu makasih ya. Duh, hampura ya payunya yang terus ngagawekeun da kumaha atuh. Teu lancar cai mah. Ya neng kemanya lamun aya masalah nenang ke bapak we lah. Teleponnya bapak lamun eta terus perkawis sama ulah pusing-pusing lah. Sisa bulan. Kumaha bapak? Sisa bulan 2 bulan can menang mah. Tinggal ngomong ke bapak tapi tong kudu dikasih ibu. Kan dikontrol lah ku bapak teh. Penting-penting. Ya. Gitunya. Bapak naik kuliahnya. Nya. Ya, kakolot sesalaman kawas gitu. Naon? Nguping beja gitu ta. Naon? Cenah iraha Pak Haji. Iraha naon? Entosanan jeung sibuk. Ai sia, ngadoakeun teh. Mana maksudna sia? Kan gaduhan di kontrakan teh. Ngajedog eta mah urusan aing jeung barina naon urusan aja maneh ya. Kasih ibu-ibu. Pas Pak Haji. Dok. Sik. Kemana? Tos meser ieu. Sanaon teh? Kue bolu, Atun teh nelepon ngan dianter. Apaan isin? Nah, Isin kunaon? Mana bade euy? muhun bade uwi. Anter Bapak tong. mana? Anter gentong. Isin Oh, biasa. Nah, bang dewe di bumi lah. Iya ngobrol teu eueuhna naon, Bu? Iya ngobrol ieu tas ti warung. Gitu. Muhun ieu papasan ibu, papasan urang ge leumbang teh ditumbang ieu dianteurkeun. Apa nek ka ditu aya perlu, Bapak nek aya heunya nek ngecek atuh, Bu. Ngecek naon randa teh ya? Ulah waka emosi ke labu ngerakeun ieu komo di jalan. Urang wae ge leumbang di ditu, piraku papan mah ngaterkeun eta. Bener, Bu nya. Saha berarti saha ieu teh bener nya. Bapak teh nya ampun.
Tah, jelema ieu tah. Oh siamon, biang kerok namon. Gitu Pak, abdi mah lain gitu banyak karunya Tuh jelaskan. Iya. Ya. Aing teh eueuh naon apa ieu mah nu ngontrak mon. Tapi ai kamari Pak. Nyapan ngontrol. Bukan ngontrol. Bohong bu kamari oke. Ngontrol lu kuas ieu diontrol. Habis bocor. Itu ge bocor tuh dikontrol ku bapak. Jelaskan mon. Buk. Kumaha? Iya Pak, itu Pak. Iya Pak. Abdi mah ya kasih ibu nyorkeun kitu pada Bapak. Iya wae ka ditu wae nya khawatir si ibu. Kapan si Neng teh kontrak kana kayak gitu Pak. Bicara nama lah ibu teh serahkeun urus di imah bapak. Ya, Pak.